Rat ai dia kumaha pamikiranana di euy. Urang aya ngalap teh eueuh peuteuna di alaku di dinya. Ai sakirana moal tulus mah bebeja ka urang berat euy. Era urang geus mau bandar. Ieu mah nanaon teu peuteui di ala eueuh ku urang. Ah, ngerakeun Maneh ngomongkeun peuteui nu di mana? anu di kebon ku urang di beto di duitan pendulna ayeuna di ala ku urang nakala eueuh. Ya heueuh atuh sia teh. Pan baheula kan ngomong lagi maneh ngaborong penuh. Da ayeuna mah geus jara di peuteui saha maneh we anjir penuhna teh di alam. Cerita ngaborong penuh ngomongna oge. Tapi dah heueuhnya Oh, anjing lah rugi deh bae aing mah usaha teh ieu mah. Anjing. ya kali-kali anjing tipu tah. Nu ngabalui nu aing mah. Ai di dia dagang lukias teu. Loba atuh bi lauk hias mah. Tuh, gede tuh ngajajar teh itu teh tuh tukang lauk hias. Oh, bebrek meuli. Heeh, anter yuk. Ibu budak tadi pesen Heeh, sampai mangkat. hayang lauk hias. Heeh. Tapi lauk laut di dia mah bi. Karena tau gak yang lauk paus. Astagfirullahaladzim. Hayang lauk paus cenah. Ning Eueuh atuh bi eueuh. Nyajai. Eueuh lauk paus mah di dia mah. Eueuh. Dina ayana ge bi rek kumaha mawana lauk paus bi. Ampun aing mah. Ning ulah lauk paus bida eueuh. Lauk naon atuh? Ye, jigana anak bibit teh sarua jeung ajai hayang lauk naon? Lauk naon? Lauk megalodon. Di atuh yuk can. Anjing Yuk, megalodon cenah. yuk. Tapi duit bibi. Menewa nu sahulun anjir, alotere jeung bibit tere. Ampun. Parah anjir. Yo, bibi mah misalkan ke jadi artisnya. Terus Aing meuli sepatu marah ha pokona mah. anjir, halu. Anjir. Akun bae. Aya gitu teh ama. Koleksi sepatunya juga sehari nih. Muraha. Puluhan juta setebi eta teh hargana ge. Yo, make lagi bibi mah ek mah sirah disusuhun. Malah suku si beloknya Teu kitu konsep Nabi, anger sepatu harga puluhan juta ge na suku atuh makena. Ye. Sepatu senal seharga motor rek leungit kumaha bibi? Mual, dangkeng dikunci stang, pas motor. Anjing. Parah anjing. Nya lah kumaha bibi we nu ngagiclek. Mang Hayu lah, mumpung keur di laut. Astagfirullahaladzim. Nanya ka mana cenah? Hayang naon maneh teh tadi merenyeng kajai? Hah? Yang numpak perahu? Lain, Yang naon atuh? yang numpak kuda laut. Yang numpak kuda laut cenah ampun teuing. Abong keneh bolon maneh kajai. Jelaskeun kudu jebrok jelaskeun. Ya. Kuda laut Jai, anjir. kuda laut mah segede kieu. Dina panggedena ge segede kieu, Jai. Moal hari ditumpakan. Tah. Mun Nyaho. arek ge sapi laut. Wadah sapi laut mah. Hayu tuh mang, Yuk, Saruana. Yuk, amang yang ngajaran numpak. nyatu ayo. Asik. Nying hayang teh ditaralag anjir tak ku megalodon sia. Kumaha deh? Naon? Bejaan tuh bener pisan. Sing puguh geura naon? Listrik tuh hurung-hurung. Ya terus? Pan cenah bisa liwat briling. Bibi liwat ke briling, tapi tuh hurung-hurung listrikna. Panggih jeung si emangna. Henteu. Please atuh bi. Lain ngaliwat hungkul maksudna ka itu ka briling abus panggih jeung si emangna. Mayar di ditu. Da moal hurung listrik anjir rek liwat-liwat hungkul mah.
Heunya. Ampun teuing. Bi, nyali si Emo? Ya tua, tamaraban domba gandeng. Oh, lila moalnya ya perlu orang ge. Moal berenang, oke balik. Eta maraban domba make parabola. Tuh hararidang anjir. Ampun teuing.